Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika badana bada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli salatan amilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin Para jemaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lampung dipayun ayuran kebarangan mandatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Utos masihan pirang-pirang kanikmatan kaurang, terutama nikmat iman saudara Islam, dibarengan nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah dina kesempatan ayeuna dina malam Jumat ayeuna urang masih tiasa bermuajah bersilaturahmi di majelis ta'lim ieu dina raraga ngagugurkeun kewajiban urang masing-masing nyata talab ilmu. Shalawat beserta salamna kamugi Allah melibatkan junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila para keluargana, para sahabatna, tergantung kaulang selaku umat tanpa mudah-mudahan orang sadayana kenging safatil madinah baik kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina pengawasan orang ngajengkeun nyaeta
nyata pengawasan dina malam Jumat anu gelar gimana cek Kanjeng Nabi orang Bismillahirrahmanirrahim nugala nyata kumaha as-salatu mardatur rabbi salat eta anu nyieun ridona Allah kasaha kaburang salat eta anu nyieun ridona Allah kaburang ridwan Gusti Allah hayang diridwan ku Gusti Allah urang hayang menang ridho ti Allah nyatana kuncina hiji urang kudu daek salat urang kudu daek ngalaksanakeun salat 5 waktu sing horeng eta salat lain kunci hiji doang sing horeng kunci sababaraha kunci anu bisa ngabuka kana masalah ibadah urang sebagian kamari terakhir malam Jumat kamari nyaeta sing horeng salat barokatun fil mali wal kasabi salat hiji naon hiji nyaeta keberkahan hiji kunci keberkahan fil mali dina harta urang dina kekayaan urang harta urang hayang barokah sing goreng kuncina eta kudu ngalaksanakeun kewajiban salat kadang urang dibere harta loba kadang urang keur dibere usaha lancar pan ari keur usaha lancar mah kadang-kadang cek ngomong bohong teh menyiduh bae naon ya jadi duit atawa lamun cek tukang usaha teh mah atuh lah kada duit 50.000 mah atuh bari liwat ge aing geunang cek nyana teh naon sabatna nyana keur dibere babari usaha naon bae jadi duit itu lamun usaha keur dibere lancar mah geus pokona jalan naon bae urang di duiteun lancar cuma didinya eueuh kabarokahan fil mali dina malna dina harta urang dina kakayaan urang sakitu urang nyiar duit umpama babari jasa nyiar duit babari tapi duit eta hanya cukup sapoekeun teu mani pan menang duit mah ieu gede-gede bae tapi naon ya kira rasakeunna urang loba naon loba kakurangan bae loba misalnya geus bermacam-macam masalah urang loba masalah anu berkaitan jeung harta urang jeung mal urang tapi gara-gara naon urang teu daek ngalaksanakeun salat barokatun fil mali wal kasbi hayang barokah dina masalah perkara harta atawa mal urang hayang barokah ari nu ngaran barokah kumaha ari nu barokah mah urang dirasakeun usaha sanajan tilong menang gede tapi alhamdulillah sapoe cukup barang isukna masih kene aya leuwihna karena barokah tapi gede kebenangan gede tapi teu cukup teu mahi-mahi tina naon tina kebutuhan urang unggal poe urang bae berarti eta kurang barokah mantap dina bidang naon bae urang usahakeun menta ka Gusti Allah supaya barokah urang hirup menta ka Allah supaya barokah urang dina rumah tangga ya Allah mudah-mudahan dina rumah tangga kula teh pinuh dina kabarokahan
Ya Allah, mudah-mudahan misalnya ya bulan dina usaha ya Allah supaya barokah. Anak bulan misalnya dina belajar agama, dina belajar misalnya dina masalah umum supaya jadi barokah. Dina bidang naon bae lamun geus Gusti Allah dibarokahkeun insyaallah ka urang ge nanya. Fil mali wal kasab, kabarokahan dina mal jeung dina kakasaban. Nah, kakasaban dina usaha. Kasabeta termasuk nadia, termasuknya eta masing-masing kegiatan usaha urang. Usaha urang misalnya dagang berarti kasab urang ieu dagang. Dagang lamun geus dibere kabarokahan ku Gusti Allah, moal daekeun eta dagang misalna tipu. Moal daekeun eta tukang dagang lamun geus dibere kabarokahan ku Gusti Allah misalna ngabohong. Ngabohong dina masalah pelanggan, masalah nipu kana masalah pelanggan, moal daekeun sebab hatena geus dinaon ieu dikunci ku Gusti Allah bahwa si tukang dagang ieu geus geus dibere misalnya kabarokahan hatena ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dagang barokah. Teu daekeun tupat tipu, teu daekeun copot kanu batur sanajan eta aya asep di jalan tuh malupuk bae. Malaikeun tukang salah semua. Ya, dari tukang salam oleh Islam, insya Allah hatena diberi nama, diberi kamarokahan dina usaha. Dan lain tukang dagang iya baik, tukang tani ya, itu sarua kasabna nya masalah tani. Moal daekeun melopok kagangan tetangga moal. Iya mah kadang-kadang punya asapna iya urang petani aing mambung jenala ngareng-reng jeung Mang Jaet tah nyawa ieu nama lolobok kagalengan bae galengan aing beak sabelah punyana ya galengan di naon ieu di openan teh bual usir atuh bebel-bebel pan pindah kira-kira teh nyawahna atawa tanina barokah teu tah henteu nyen penyakit begitu mengarana nyen penyakit ke awak sorangan dari di sawah aja nanti jam ulama ari pager mah teu naon pager ieu mah openan pager bae hirupna ya tani misalnya itu kene di darat ge pager unggal taun dipindah-pindahkeun bae eta tangkal kayuna sina de eta ge nyin kabarokahan ka urang sarua bae eta ge kasar sarua bae eta ge usaha pan eta usaha ya usaha tujuannya na kader misalnya dipindah-pindahkeun bae misalnya ieu pakaianna supaya naon supaya nambah lumayan sataun sajengkal be ya sataun sajengkal ya panaya 5 tahun 5 jengkal alkanana 5 jengkal kali 120 meter panjangnya insya Allah kita pasti jelema geus dilaknat kunaon ku Kanjeng Nabi di mana eta jelema busar geser karena masalah mamir tanah anu lain hakna sajengkal bakal dikejet lagi ku tanah nyata tanah 7 lapis ayam kita ya mungkin udah 7 lapis kurang 2 penting rasa amal kuat ngomong ya mah 7 lapis tanah diurungkan ke orang digencet ya ku gara-gara misalnya orang sok kusar geser pager atau sok lalebok kagalangan batur ya sok amat cek nanya cek mawalid ya ini tilok nyawa ieu ya tilok makanan dalam tilok ya pieu bener makanan galangan makanan galang pula
paling ngatakan naon. Seterusnya eta nanya salat eta bakalna wasilahun ala al-a'da. Salat eta dijadikan Kanjeng Nabi eta sebagai senjata alal a'da'i ngatasi musuh sing ade. Hari jelema mukmin mah jelema anu sok naon ya nyumpona, jelema anu nyumponan salat 5 waktu teh eta sing ade si goreng salat eta bakal jadi senjatana jelema anu imam ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelema anu tukang salat masing ade senjatana naon? Senjatana salat. Salat eta naon? Didinya aya doa. Doana jelema anu tukang salat mah bakal ya diijabah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga deh jelema tukang salat eta salatna bakal jadi senjata ampuh. Sanajan eta ibaratna teu ditembakeun guna bogana eta bakal si senjata eta bakal ngajaga, bakal ngaraksa kasaha ka jelema anu ngalaksanakeun salatna. Benaran aya sebagian silahun namanya salat eta silahun alal a'dai senjata pikeun musuh. Salat eta sebagai senjata pikeun musuh. Ayat kira-kira ibu ayat. Saterusna wa karahatu syaitani. Salat eta sangat dinamia disieun ku setan. Disieuna dipamikasieun ku setan omatak setan mah sieun jasa ka anu tukang salat. Ya kula hari salat cenah sok dilalaga we ya. Salatna kumaha? Nya salatna kumaha? Salat cenah dilalaga bae ku setan. Kira-kira anu urangan ka setan urang geus nyaocan bentukna setan. Orang nyaon can ka bentukna setan iblis geus nyaon geus. Bila di TV geus setan. Bila setanan di TV. Adina iblis. Sing goreng mah eta iblis atanapi setan. Setan eta sangat sieun jasa ka jelema tukang salat. Cuman didinya kumaha ayeuna kumaha tukang salat ge aya anu diwadian ku setan. Ya aya anu tukang salat tapi nusok dilalaga ku saha? Ya ayeuna teu sieun kajanana. Ya salatna ge naon ieu? Salatna ge hanya gerak-gerakeun awak doang. Batur takbir nyana takbir, batur ruku nyana ruku, jangan nyawa kana ilmuna ya gampang, ngebas gitu mas sarebu ge poe dibabat cek setan teh. Lamun aya jelema anu salat nang kitu, salat tanpa ilmuna cek iblis cek setan teh aing masieuna ka hiji jelema anu ibadah maka ilmuna daripada ka jelema awam jelema bodoh sarebu tapi salatna teu make ilmuna. Setan sieun ka hiji jelema dibandingkeun ka anu sarebu jelema. Kan bisa kitu. Karena aya hiji riwayat nyaeta aya naon ya. Aya saha hiji riwayat jelema non ya jelema
jelema bodoh sholat di jero masjid gitunya, terus di jero masjid eta sisi lawang aya NS di sisi lawang masjid ya. Si iblis nggak asup sieun ka jelema anu NS. Yo, lu Kanjeng Nabi datang, gitunya. Ditanyalah si iblis, hari siang dek naon eta. Kula teh dek ngagoda jelema nu salat tuh, bersolat di jero masjid. Cuman kula sieun kan WS ya. Besi kula ngalengkahan nya besinya masang jurus doang. Gitu ya. Terus hari kumaha sia-siaan kanu es daripada kanona anu bersolat pancen anu solat anu sieunan ku iblis disieunan ku setan kunaon sia-sia kanu es barang ujung-ujungna si iblis jawab ieu mantap kula wani tuh ka anu solat tu kula nek digoda itu mah tuh jelema bodoh bersolat, itu mah jelema awam dalam bersolat. Hari ini mah jelema anu pinuh ilmu, jelema anu berilmu, ibadahna eta sanajan seetik make ilmuna manfaat. Dibandingkan misalnya jelema bodoh mah geutruk we urang penting, tapi naon ye gengsi. Salat marajin umpama, salat Jumat tapi teu daek ngaji. Ngaji ka kidul tadae ka kaler tadae ka kulon tadae misalnya kawetan tadae tapi jelema mah rajin kumaha rajin ibadah salat rajin Jumat rajin tahajud rajin tarang nage hareureun barang dina ya barang ditaliti atau ya bacaan ulah-ulah saja baca Fatihah bae eta jangan ya jangan bener eta lah hiji jelema bodoh hiji jelema awam anu ibadahna teu make ilmuna paling resepkeun eta iblis ngagodana paling resepkeun eta setan ngagoda ka hiji jelema anu ibadah tanpa ilmuna jadi iblis tuh ulang ngagoda jelema bodoh ieu jelema ieu ya dilawang beres nang yang malam dilawang kula geus ngagoda itu babari jasa asalnya nangan ya asal geus takbiratul ihram bae umpama atuh geus digoda kupul diwaswaskeun hatena kubulan misalnya geus bermacam-macam perasaan atau bayangan-bayangan anu sakumakunya keur diresepan. Diresepanana kumaha? Diresepan garesepnyana umpamana gede mata salat ya. Salat aya pagawean urang ieu. Ngeprekan mesin cuci. Karena anggeus sorengan atuh kitu bae geus salatnya geus nyekel martir. Ke sholatnya nang geus naon geus nyakal misalnya ya oh ya kira-kira ya yen amuna nyaten tempat nyaten aluminium ya oh ya eta ke sholatnya ngomong gitu apa bari doan jadi bisa ngagoda jelema awam bener Memantap hari ke sholat mah urang geus pasrahkeun sadaya-daya itunya orang teh karena harus Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala umus ulah ke dibawa-bawa lah naon bae geus ulah dibawa-bawa lah aduh teman kembagan kalmunium mantap pun bae lah bawa mati lu bersalah tapi iya misalnya jadi iblis anu es waduh kula mah sanggup ulah misalnya dengan goda salat kula kadang ngejelekeun punya lagi kula geus kabur kula lompatan dijadikan baik mata anu pang sampurna eta sampurna makhluk Allah teh nyatana
manusia. Benar kan? Numpang mulia-mulia nate manusia. Benar kan? Benar. Iblis dia dan jasa dan manu iman manu takwa ka Gusti Allah mantap. Sangat umpama orang sangat disayangkan jasa ngabogaan sifat kurangan sebab kurangan mah lain-lain misalnya eta misalnya ieu gogodan sareng gogodan ieu sareng siap untuk negosiasi saja mah geus parah ngieu can eta mah ayana di hate urang di hate urang sareng mah eta gogodan aya di hate urang. Urang tinggal ngabayangkeun sieuna urang jadilah eta gogodan. Itu nya. Jadi eta kitu. Termasuk batuan yang teh ulah orangan teh ulah sedang teh. Sebenarnya ya sanajan jelema eta wani yang jasa hiji waktu pasti bakal ngabogaan kasieun. Borangan eta jelema nyatana hiji waktu pasti bakal waninya. Karena dari manusia ini terlepas dina nabi kekurangan jeung kelebihan. Jadi jangan Nabi silahun alal a'dai. Salat teh dijadikan senjata jangan Nabi alal a'dai ngatas pirang-pirang musuh. Sehingga urang ulah sok nyieun masalah atawa ulah sok ngakalakeun ulah sok ngahinakeun ulah sok ngamusuhan ka jelema anu tukang sol bahaya kumaha salatna eta sebagai senjata anu ngalaksanakeun salat. Terusna nyata tadi mesti cerita karohatus syaitan. Terusna sholatnya tengah jadikeun bakal nu dipake kasieun ku para setan. Wa syafi'un baina sahibihi wa baina malakil maut. Seterusna sholat nyata bakal jadi batur. Bakal jadi batur naon ya baturan urang ke bakal jadi pendamping urang ke antara ketika urang kapanggih jeung malaikat maut saha malaikat Israil ketika orang bakal nanya yang geus kabeh ge bakal ngarasana kana nanya kana maut. Ketika orang datang ajal orang tukang ibadah tukang sholat nyatana eta sholat orang bakal ngabaturan orang ketika orang sakarat maut dicabut umpama di leungeun si nyawa urang temerieun si goreng di leungeun aya maleungeun tukang burak bere ka batur si leungeun loba dipake menta ka Gusti Allah nabela si salat teh. Mantan jalma tukang sholat, tukang ibadah, batur mah dijalak dinanya dicabut nyawana sampai misalnya malawotor sampai hutuna nyala langir. Saking nyeri-nyerina dicabut nyawana sehingga terkarasa. Nanya dina zahiriyah eta si mayit ditimbulkeun ciri-ciri jelema eta maotna eta rada kurang bagus tapi anu tukang ibadah insyaallah maotna ge naon maotna ge ciri-cirina nyatana termasuk senyum
ya banget nanti mengkerut biasa dia cenghar gitu. Kita ciri-ciri mautna anu bagus. Mantap ulah urang iya ulah sampai buka pikiran lah sholat jalan lagi istirahat adalah seminggu mah sholat ke minggu dari karak sholat ayat gitu ayat istirahat lah sholat ulah gitu tetap sholat mah unggal waktu kudu dicumpul sebabnya nilai hiji jalema bener jeung salah eta jalema ditilai eta dina sanajan sohor jasa eta hiji jalema ari katempo nanti lok salat mah can bener maka urang lamun hayang katempo bener hayang katempo urang deukeut jeung Gusti Allah kudu daek ngalaksanakeun salat eta kitu. Seterusnya nyata wasiratun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Salat bakal dijadikan Kanjeng Nabi dijadikan hiji lampu fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Bakal jadi dihijikeun naon ya tatera atau hiji naon ya nyangan fi qabrihi ing dalam kuburan siwa sampai ila yaumil qiyamah dina poe kiamat. Insyaallah geus pasti omongan Kanjeng Nabi saha mana anu daek ngalaksanakeun salat 5 waktu ketika eta umurna nabiya geus tepi ka ajalna anu dingaranan maot ulah sieun. Dalam tukang sholat mah bakal kuburan anaknya diistimewakan, bakal dicahakan ku sholat kurang sorangan. Dan buat malu istri dia, jika nanti sanajan kowe gaib lamun dan sakarat maut dan mesen belaka anak gaib kabulkan lampu 100 watt. Asupen kajerotan apa? Hari penting colokkeun listrikna kegecaan tetep sanajan dicangan namanya dicangan kurang listrik 100 watt hari amal jore tetep bakal manggihanana ka poe tetep sanajan dilistrikan lah teu poe naon sebab atuh alamna beda alam dunia jeung alam nanti alam akhirat beda. Wal kapanggih eta listrik jeung naon? Caangna listrik moal asup di jero kuburan moal paling anu kajeuleuh misalna sireuk doang. Justru anu bakal nyaangan di jero kuburan urang nyatana ganjaran salat ketika urang hirup di alam dunia. Teu urang ninggalkeun salat. Aduhun teu urang ketika ninggalkeun salat 5 waktu. Lamun eta jelema geus ngarasa kaduhung, lamun eta jelema umpama geus ngarasa hook ninggalkeun salat 5 waktu berarti eta iman geus aya di hate. Keimanan orang geus aya di hate urang tapi ketika eta hiji jelema ninggalkeun salat 5 waktu biasa-biasa bae. Tengah bogaan ngarasa kaduhung, tengah bogaan ngarasa dosa, bahkan dikodoan henteu. Eta mah jelema bakal nanda. Jelema kitu mah bakal cilaka. Jelema kitu mah berarti imanna ge encan naon, encan sepenuhna. Gitu ya. Jadi niatan di hati orang, tetapkan hati orang, ayo kurang pula sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Mungkin karena saya kurang masing-masing ketika orang kena laksanakan sholat 5 waktu, geus ngarasakeun kurang umpama sabulan 2 bulan ulah pernah ninggalkan sawaktu ge
dina sabulan ieu aing can pernah ninggalkeun salat 5 waktu umpama sabulan bisa lah 2 bulan ya ulah sampai molos hiji ge insyaallah larasakeun di hate urang. Di hate urang bakal diberi kajembaran ku Gusti Allah. Bakal diberi kabarokah dina kahirupan urang. Dina rumah tangga ge sanajan salaki umpama teu boga duit ge digana moal ngomong mah. Moal ngomong mah. Balik merengut. Ngomong-ngomong merengut baik. Nah ngomong masih bicara kanan merengut salakina. Geus cicing baik. Nah, cicing di kamuran bakal cicing, tapi cicingna lamun eta pika misalnya cicingna iman karena Allah insyaallah urang bakal manggih naon ya bakal manggih ketenangan dina masalah rumah tangga urang hayang tenang ke rumah tangga hayang tenang ke rumah tanggana hayangnya namun hayang tenang rumah tangga eta urang kudu hiji kudu sauyuna kaduana jadikeun eta dina rumah tangga eta baik salaki atau pamajikanna jadikeun niatan jadi ahli ibadah ieu mah umpama pamajikan ngarajin ahli ibadah si ngorek salaki mah teu daek ibadah jadi pamajikan ta ieu kakak ulah ahli ibadah kakak teu ibadah kumaha ulah nuturkeun ka kakak ya anu dituturkeun ge teu daek ibadah kalau bikang geus ngomong kitu umpama karunya teh ulah ibadah bae kumaha anu dituturkeun ge teu daek ibadah mantap doakeun ka salaki anu teu daek ibadah eta doakeun ka Gusti Allah. Allah mudah-mudahan ibadahna kula ieu nyaeta ngajadikeun sabab naon ngajadikeun sabab dijadikeun hidayah anu jadi salaki kula teu daek salat teu daek Jumat aya salat ka masjid satahun 2 kali eta ge lebaran haji lamun teu kaberangan berarti sekali doang gitu nya jadikeun salaki kula misal pemimpin dina rumah tangga kula ieu jadi pemimpin anu ahli ibadah sehingga kaula anu jadi pamajikan nuturkeun anu jadi salaki meunang aya kitu aya pamajikanana sakali kakak udah bersyukur sieun ngaganggu aing geus bae si aing ngeunang-ngeunang sieun. Geus kira-kira teh ieu teh emang ieu jeung sabaraha gitu. Udangkeun mamarahan. Kan ieu penting kene jeung 4, jeung jam kitu geus jam 8. Jadi kan teh mamarahan. Tapi sebalikna deui sebalikna salakina ahli ibadah, salakina tukang ibadah, tukang sholat, tukang Jumat, umpama ngaji, kamana rajin dijunjung. Ketika eta anak pamajikan anak tenang, teu daek sholat, teu daek ibadah, kumaha? Menjadi salakina apakah urang cicing bae? Cicing bae urang doraka sebab kewajiban urang sebagai pemimpin dina rumah tangga sampaikan ke orang menjadi anu jadi salaki kudu nyampaikeun perintah nyampaikeun kewajiban ka menjadi pamajikanana didik pamajikan urang kita salat kita ibadah bila perlu tuduhkeun dina ngaji siap hari ka ditu jamiahan ngaji teu bakaler ka kitu geus diri doang baik jai magahan siang teu bisa geus ilmu ngaji ka ditu diri doang siap wae gitu sia teu salat aing menjadi doraka bakal tanggung jawab aing ke akhirat lamun aing cicing bae nempo sia teu daek salat cek salakina anu salakina kitu aya aya wa sekali aya di marahan dika
kemantar sanggeus na urang nyampaikeun ieu tata cara anu jadi salaki misalna ieu marentah kanu jadi pamajikan disampaikan hukum Allah parentahkan perintah Allah khususnya ulah mengajarkan saja dengan keluarga orang rapihan misalnya sampaikan anu jadi salah kita praktekkan kumaha contohan anu jadi pamajikan contohan anu jadi anak nitahan sholat nitahan ngaji misalnya nitahan ibadah kan jadi pamajikan aja anak contoh praktek usalaki sehingga ia si pamajikan bisa nyontok bisa namanya bisa ningali kalau jadi salaki oh berarti ya salaki aing marentahkan sholat ke aing ngomong benar kudu aing kudu ditutupkan kudu dijalankan ya perintah jadi salaki ismah perintah jadi salaki kewajiban di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah saparentah pagalak kemudian. Perintah maksudnya aja lamun kurang teu dipraktekkeun pamarentah ge dibalikkeun teu pemajikan. Perintah batur bae. Deweke teu daek sholat perintahan batur beti haji segala naon tuh kos batur tuh salakina bikana naraji nararantes senaka tempona imon nitahan bikake musuh-musuh tidak ngaji dewe genteu nyaho-nyaho acan kalau majelis saya seberapa misalnya alikeun mantap ngajak marentah hari dipraktekeun wanu jadi salat wanu jadi salati katiluna sanggeus na urang marentah sanggeus na urang praktekeun nyatana urang kudu doakeun kumaha Gusti kula geus marentah maya ka pamajikan asana geus capek unggal waktu ditahan sholat ke pamajikan ya azana ya hate di kampul mateas ngaji mengaji atau wayah malotot kesalaki misalnya kita panggian kopi baik usul sukuan baik kan tahan batur baik kanyaho kami beristirahat jadi kang teh baik kita kesalaki teh umpama ya langsung cekatan langsung misalnya menjalankan mereka menjadi salat Bapak Jawa kita sholat kesalakina umpama Bapak Jawa terus kakak sengaja sholat kuari gelan atau ayat isukan Jepari mamula bercara rakyat harga atas gawe di dapur jadi kakak unggal kue gitu jeng gitu beri parentah lokal sadaya terus batur ayeuna azan dohor teh gegeraan ngacai sholat tas sholat gegeraan jabuk di batur di majelis salim tu aing nyeleuna senang hate berenang lamun nyele pamajikan misalnya tas dohor rapi jadi luadet jabuk di majelis salim pula namanya kajian apa itu apel hate apel ya mau boro-boro ayam sholawatan hari dua rokok dan nyambut ke kalahan ngomongna karunan ya kanu anunya kelumik bisa peker ayam pegara riu tangari mana para rana setan ngarawin disampaikan dari iya jangan jawab itu jalan anu tersebut gitu jadi ngomongna jangan garante dalam bikang urang pemajikan orang umpama ngabogan sifat itu terasate doakeun kudu jadi salaki jadi geus mah sampaikeun parentahkeun sageusna parentahkeun nu jadi salaki kudu maraktekkeun lamun teu praktek anu jadi salaki supaya dicontoh anu jadi pamajikanana terakhir nyaeta kudu didoakeun harita sholat ya Allah
mudah-mudahan bikang kula tadina akadna jore supaya nanti bisa dirubah tabiat jeung akhlak pamajikan kula Gusti anu bisa nanya kabulak balikeun hate jelema mudah-mudahan hate pamajikan kula misalnya jadi lulus sorry kan lamun sering didoakeun mah urang bika urang tadina ka urang pos nyeleun bae misalnya pos nyeleun musuh bae ari doa mugal peuting mugal waktu kusalatina didoa-doakeun kan kebal-kebal mana pemajikan luluh tah tena lulus tah tena tetap masih ya kene bae adoana salatina barina ngadoana geus ngadoa bari mere duit asana eta doa anu paling dijabah tas ngadoa ke orang balik ke kamar bari ngodok duit didikeun ka majikan urang doakeun tah dijabah terus ate duit tambean masalah sih tapi eta mah karena dia agar perbandingan orang kira-kira kurang tinggal ditilai tinggal ditanya baik bapak-bapak mengenai rasa ke bapak-bapak baru rogan pemajikan ada yang mengkreatif pemajikan orang apa iya robah karena duit apa robah karena doa nah mudah-mudahan atau karena doa tujuan anak-anaknya Gusti Allah pamajikan orang dibalikkeun hatena tadina sangar jadi leles tadina pamarah kuari mah jeung salaki jauh kene geus senyum bae nya salaki can motor acan geus seuri bae geus seuri bae eta kantong ngajeulna eta mah daul Kalau nunggu dia, itu bawa kantong. Bisa kita jauh kayak tadi nama eta asal datang salat kita mengermo Februari Maseri, hari kalian salat kita seri. Salat kita mana karang data pemajikan kesebut motor salat kita dari kurang kegeraan kajero nyatana nyokot cai. Nyokot cai kejeng sah. Nyokot cai minum lain cai jeung nyiram salaki lain. Eta lah jalan nu paling gede. Baktina atau hormatna anu jadi selama menjadi pamajikan ke salakina ketika salakina datang ke mana bae. Mun bisa mah bawakeun cai, bawakeun martil, bawakeun kipas. Aya di kamar anu sapi itu aya. Cai minum hiji, martil hiji, jeung kipas. Tapi kakak martil tidak dia hiji kakak kurang yang ngomong yang menjadi pengajian. Si kakak di mana haus dan saya bulan disiapkan. Si kakak harudang atau bulan di kipasan. Ayo kita ayat. Isi bela. Sangat di kipasan, ya di kipasan, kurang digere cai minum di kipasan kurang eta salaki urang bereng di kipasan. Terang tas kipasan teh ya isi ieu mati jeung naon cek salaki. Jeung mantekan masih cuci. Atau pusing jangan kakak mawatuan mana dia mau di dompet pusing ada di pantekan atau pantekan intinya si orang malainya ngeta ya pusingan pula selama ditinggalkan ku kakak pula melanggar karena perintah kakak umpamanya namun ia pula siap di namanya di modal siap pula di Palu. Siap pula di Palu, namun pula ia melanggar dina perintah
perintah kakak ketika kapan ketelah perusahaan tapi maruti kukulan disiapkan besulalah bahwa satu kituanan tekna tengges kata merido jana jasana perasaan yang pagawean salaki yang pagawean pamajikan eta capean pagawean pamajikan pensuhu kena kesuku pokok ya kemana katnya dia ke dapur tuh hariu segala nama recai segala nama segala kukumba segala nama segala nyusuha tas nyusuhan segala sarapan segala capek sangges pembayaran pemajikan lah ada saat udah nges pan ayam 6.000 tayang dijinten kopi segala sarapan sana nyenda warung tetep pak bikang anu lempang katanya ya mantap kurang buru saling naon benar umpama pamajikan naon ya pagawean nanti hikmah tapi sabanding capena jeung anu jadi salaki nyiaran naon ya nyiar nafkah usaha pikir nganafkahan anak pamajikan gitu. Jadi dina tadi adalah terakhir eta teh salat sirojun fi qabrihi ila yaumil qiyamah salat teh bakal jadi penerang fi qabrihi dina kuburanna eta jelema anu tukang salat dina yaumil qiyamah datang ka poe kiamat kira-kira ya urang tukang salat ketika urang meninggal cenah kuburanna bakal licangan ku salat percaya teu ibu-ibu percaya teu namun teu percaya teu lah dijajal kayak lamun misalnya dijajal jadi kan gitunya tapi kuayana masalah ibu orang percaya kuayana itu termasuk iman bagus Allah Subhanahu wa ta'ala sementara sirotun fi qabrihi ila yaumil qiyamah si orang dia geus pasti cariosan Kanjeng Nabi salat teh hiji bakal hiji dijadikeun hiji penerang nyatana di jero kuburan. Mudah-mudahan orang sadayana adalah orang bagus Allah dipasihan sehat walafiat daek ngalaksanakeun sholat 5 waktu anu daek atau tambah semangat tambah dipagehan eta sholat 5 waktu anu can daek ke orang bakeun mudah-mudahan anu can daek sholat diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga daekeun ngalaksanakeun ibadah sholat sebab sholat teh hiji kunci hiji wawadah nyatana diterima amal ibadah urang naon bae nyatana melalui sholat urang can boga ibadah sholat sakabe amal ibadah urang moal akan diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya saja adalah pengawasan orang mudah-mudahan aya manfaatna jeung mudah-mudahan naon anu diaji ku urang babarengan dijadikan hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang lawina nyuun hampura ini bisa ya omongan kaulah teu ngeunah di dengena atawa aya nu salah dina mapakeun hukumna nu bener ti Gusti Allah nyatana anu salah nyatana ti pribadi kaulah. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.